badak ya tuna ya kudu geura dicukur ke pembotakannya dicekan kumna tapi kita kerja di kotok ranting nanti kak tukang ojek dia nama tara nongolnya kurang tadi namun ayah masuk lalagakeun resep ngalagakeun mudah-mudah gitu ya kayak orang nyungsem ceritanya gitu tukang ojek teh menjadi bolot sih ya. Emang kumat tadi nak kita tak jadi bolot gitu. Aing ada yang meta celaka mandi juga singrep. Dia jadi bolot eta ceulina. Kayak anu kas singrep irungna naon torek ceulina. Raga, nu torek mah tukang ojek lain ceulina. Aing wau ge henteu ka ceulina. Maksud aing mah ceding maksud aing mah ceding. Aing ka ceulina ge teu wau, saha boa ge lain ceulina ngaran jelema. Coba ge kurang mun kapanggih ga dites ke bolotana. Ayo kak gaskeun mumpung keur atul ya leungeun aing. Gak. Itu kebenaran tukang ojek tuh ayat tuh. Ayo orang dites. Ayo. Mang. Naon dia? Si Ana jadi bolot tuh. Iya tuh ayo enek ojek mumpung aing can bebenangan iya ya penumpang. Kakak angkat turun. Ayo geus. Dan mana? Emang sih nek ojek ke mana sih? Ayo ngojek ke perapatan Mekah. Aing di Hampura seduaan. Aing di Hampura geus jerikan sianya. Hampura aing. Kak, ima beneran torek. Enggeus, karena tanda Hampura aing ka sia. Enggeus seilu bae jeung aing ke jalan-jalan. Ayo. Neng, ada kemana? Kamana be kepo. Tuh nya aing ge beungeut sih mah doang topo. Cicing neng nu geulis ge. Saya jelema bolot bang sekarang itu jeung aing rek duaan heula. Bisa ya. Heula. Rek mana neng jam panas kisah urang diuk di ditu. Rek naon sih ngajak aing ka ditu? Ayo bae ngarep ngomong sesuatu ka sia. Diuk sia tah. Geus kira diuk ka dieu. Rek ngomong naon sih ya? Nes, bener nama ieu. Nes, bener nama ieu. Nes, bener nama ieu. Nis be Aisyah. Ti tadi ngajak aing ka dieu ngomong gitu doang. Aing ti pertama manggis sia yang ki lain, ngising lain. Awak ngendarek deg, gorengan hangdang. Lah, siapa lalagaan bae mabur aing. Oh, gana mah serius. Sebenarnya nama aing lope kasih turun-turun. Titik teu pakai koma. Kamu cantik, aku yang punya. Emang pebasnya tukang satenya? Emang kunaon? Soalnya sih harus ngagebar-gebarkeun hate aing. Aja tadi ya. Terus ya daek berenang menjadi kabogo aing. Aing daek jadi kabogo siangeun aya syaratna. Syaratna naon ki yang turut kenyang sia. Demi sia jeung aing cintaku. Sok gombalan aing anu romantis teh ya. Ya gombalan pengen romantis jeung sia. Non sia eta artina. Atuh eta mah artian. Sarua jeung hirup aing. Lamun tanpa sia artian. Heeh, sia enak mah resmi jadi kabogo aing tutup termos. Cari sama teh awe. Ran, soran itu. Itu mah anu ngusruk, Ran. Ayo tangan. Aduh, Gus. Gara-gara aing nyelok nu geulis. Urang ngusruknya. Aduh, goblok. Nah, ya, Gus. Mang kunaon, Mang? Ngusruk ya gara-gara mamang-mamang bolot ya. Sia. Gus urang ti kusruk, sanu nek nguseup deh ge ai. Aduh, sama. Pan aing tadi ngomong gitu, ngomong ngusruk tolo. Betunya. Lima boloon mah. Gus urang ngusruk ieu. Nyeuna siang ngomong-ngomong useup. Urang teu nguseup ieu ti kusruk. Aduh, geus ah. Kedeung, Mang, kedeung selfie heula hayu. Kek. Aing ti kusruk. Aing cilaka. Ini naon aing jadi luan selfie. Hese ai jelema ena mah aduh. Lain kecelakaan teh ditulungan hilan. Malah ieu mah popotoan nu diutamakeun. Astagfirullah. Atuh jeung update biar kekinian. Lah data terus out ah. Rek bantuan, Mang. Wow.
Sekuran eureun. Eta aing asa pernah manggi di mana karena eta we duaan. Inget aing baheula kan pernah manggi eta we duaan nu make tiung biru teh nu ku aing dipika bogo. Ku aing kira ku aing teruskeun perjuangan aing ka maneh engke Mang, sekuran enggak heuleum. Woi, mana tukang cendol? Atuh meuli aya aing mau peker aus ya aing. Tukang cendol deui. Saja mah bolot mah nya da. Bisa aing. Ran tukang ojek tadi teh ada lumayan ya. Siapa ai ka tukang ojek dae ka babaturan aing anu beunghar embung. Cik aing ge aing mah mandang cinta lain mandang harta. Tah harta ku sia cinta. Heung ke ku aing dauk-auk jeung kecap. Heuk masih ya bela. Aya naon, Bo? Itu awewe itu teh kapanggil di heseng sejodoh mah. Kieu enek nangkeun awewe itu ah. Saya ulah ilu be, jeung saya ilu mah saktelo ka daek kena awena. Hojung lah, Bo. Dasarna ge aing lapar, ngdahar. Jung, berbagi itu be. Ran, arek ka mana? Arek ka dieu heula arek ulin. Ran, seng balik be, eta awewe teh jeung aing ulina. Ngobdek mung. Embung jeung naon aing jeung manehna. Bungin boh. Enggeus salah Ran, aya embungeun ulin mah. Boh. Beungeut kasep. Duit loba, penampilan keren. Kurang kumaha deui bom. Anggar bae awena embungeun. Ran, bejakeun tuh ka babaturan sia seuseuh tah beungeut. Alhamdulillah aing keterima sakit banget aing gorengan. Balon sia, aduh. Eta di sia lain tukang balon. Ai sia, adi sorangan teu wauh aduh. Geus saya gerah hudangkeun. Geus saya ieu gerah hudangkeun. Padahal tadi geus ngomong kitu. Tuh, pan sia mah kitu bae, pus urang ti kusruk. Malah mikiran nyatu, boro-boro nyatu urang ti kusruk. Ih, aing mah ampun, sia geus saya gerah hudangkeun ah. Hesenya da ka mah bolot mah. Geus saya gerah pungurkeun. Ayo. Ku aya bae nya musibah sapoe teh aduh, musruk deui. Sia teh naon? Ya deui kagak ngahalangan ya. Sia anu nyeri. Tak kuna naon sih Kak, ning reuas doang. Aya adi cilaka mah kunaon tanya nyeri naon gitu. Pan bieu get ik wae ditanya, sia teh kadenge kitu. Sia mah kulon kakana. Pus adi cilaka malah nek dicerekanan ulah karunya keur tong eta bisi kunaon bae adi sia. Kak, lelela musikeun hajar ayo lah. Syukur atuh eta kunaon naon mah nya. Syukur teu kunaon kan. Alhamdulillah ge. Angkana sia mun lebaran belum beli baju mulai korek kuping sia salos bak. Emang ka sore kieu aya nu jualan seblak. Atuh yang geus aing dek eta mah urang meuli hayu mumpung aing keur hayang seblak. Bang tenang traktir. Ayo. Kan bae gak mumpung urang kelapar ya nek traktir. Ayo. Enggak sayu. Sia mah. Ang serius nek ngelaktir sia seblak mumpung aing beneran tuh aya duit atuh. Sia beneran bung. Atuh geus sayu sia nek ngelaktir seblak mah. Ih, beneran aing nek ngelaktir sia bung beneran. Tuh geus sayu. Ih, aing beneran malah nyebut mung aing duit mung saya tenang. Sia mah malah embung. Ngelaktir sih. Geus sayu kan balik bagus. Biar ngomong mah bolot mah. Oh guys, rek dimaran di helan mas ya. Kesek paling disamper deh yo. Kayak mas ya. Sekarang ulin deh. Masih ya, Bel. Seru aing ge resep ulin yang sia. Siap. Action. Maksud aing mah celina teh jeding ka jeding lain ngaran celina jeding. Action. Aing pertama sia mangging kuat nirisan ning lope-lope aing mah bisi sia ku batu. Kedeng kagok. Action.
Aing pertama manggisia aing ngising lain, nang modal lain aing. Lain lain. Action. Lah, saya malah lagaan bae mabur aing. Oh, gitu deh. Action. Ran lalaki deui jeung tukang ojek eta. Action. Ran lalaki tukang ojek. Lalaki deh. Action. Kudu kumaha deui aing. Action. Kumaha deui aing. Geus 3 poe kapanggih. Ngestil poe kapanggih teh daekeun keneh bae gitu. Action. Anggar bae aing. Action. Kumaha deui aing. Geus 3 poe kapanggih teh daekeun bae anggar bae. Siap. Saya kira udangkeun cik saya teh Gus. Oh iya aing ngendek diudangkeun Action. Aku nanaon sih kan, dong ruas doang. Action. atau enggak saya sih enak terakhir seblak. Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, komen, Dan subscribe ya.